Bismillahirrahmanirrahim. Tepang deui sareng Ibu Meili ti pembelajaran bahasa Sunda kanggo dinten ayeuna dinten Senen kaping 2 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang barudak? Alhamdulillah. Sampurasun. Mudah-mudahan sadayana aya tina kasehatan, kawilujengan, kabarokahan. Barudak anu soleh sareng soleha, pembelajaran basa Sunda kanggo dinten ayeuna, Ibu bade masehan tema nyaeta ngadamel kalimat ditambih ku kecap rajekan. Sate acan urang ngawitan kanggo pembelajaran dinten ayeuna, urang sami-sami ngadoa heula ka Gusti Allah, mudah-mudahan ilmuna manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minash sholihin. Nu hartosna teh nyaeta, ya Allah, tambahkanlah ka kuring ilmu sareng pasihan abdi rejeki pengertian sareng jantenkeun abdi salah sahiji jalma nu soleh tur soleha. Amin ya robbal alamin. Saatos urang ayeuna ngadoa, urang sami-sami kupingkeun lagu sakola kanggo hidup sadayana. Mangga. Ibu, Bapak, abdi bade miyos ka sakola. Bapak, abdi nedapi doa bade miyos ka sakola. Bapak, pangmuat ti salira di janten jaminu berguna. Hayu batur urang teu punyian ilmu, diajar nulis ngitung jeung maca buku. Mugi sing tuhu kana piwulang guru, ade hilap suhungkeun doa ibu. Hayu batur urang sing giat diajar, sangkan cita kita urang laksana. Paribasa ilmu tuntutung wasiat, pikeun kamajuan bangsa jeung nagara. Diajar, hayu urang diajar. Sakola, hayu urang sakola. Sate acan urang lajeng, Ibu bade ngahaturkeun nuhun heula kanu tos setor materi minggon kamari. Mudah-mudahan ayeuna ge lancar nya. Barudak nu soleh sareng soleha, materi dinten ayeuna nyaeta ngadamel kalimat nganggo kecap rajekan. Nu hartosna membuat kalimat dengan kata yang diulang-ulang. Tina basa Sunda teh kecap rajekan aya 3 rupi. Nu kahiji dui murni, nu kadua dui reka, nu katilu dui purwa. Tapi kanggo dinten ayeuna mah Ibu bade khusus ngauningakeun atanapi nerangkeun kecap rajekan dui murni hungkul. Nu sanesna mah insyaallah kapayuna upami aya waktos ku Ibu urang bahas deui nya. Barudak soleh tur soleha, kecap dui murni aya hartosna. Dui hartina teh 2, murni hartina asli. Kecap dui murni nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku jalan nyebutkeun 2 kali wangun dasarna. Contoh kecap rajekan dui murni seperti buku janten buku-buku, jalma janten jalma-jalma, guru janten guru-guru. Nah hartosna teh janten loba atanapi rupa-rupa. Buku loba bukuna,
Guru loba guru. Nah, sapertos kitunya barudaknya. Ayeuna urang ngadamel contoh ngagunakeun kalimatna. Nu kahiji, di perpustakaan loba buku-buku anu nuju dibereskeun. Hartosna teh di perpustakaan banyak buku-buku yang sedang dibereskan. Nu kadua, guru-guru SD plus Algipari nuju WFH. Hartosna guru-guru SD plus Algipari sedang bekerja di rumah masing-masing. Barudak kelas 3 nu soleh sareng solehah, tugasna tong hilapnya damelkeun janten kecap Dwi Murni. Teras damel janten 1 kalimat. Serat di buku tulis nganggo huruf tegak bersambung. Pamitos rengse potokeun. Teras kintun ka grup wali kelas atanapi kintun ka ibu. Ku ibu urang disebatan jihiji kanggo tugas hidup nanya. Nu kahiji, datang jadi datang-datang. Teras damelkeun kalimatna. Nu kadua, buru jadi buru-buru. Damelkeun oge kalimatna. Nu katilu, mahal jadi mahal-mahal. Damelkeun kalimatna oge. Nu kaopat, gede jadi gede-gede. Damelkeun kalimatna. Nu terakhir atanapi nu kalima, panas janten panas-panas. Damelkeun kalimatna. Mun sakieu wae panginten pangajaran ti ibu kanggo dinten ayeuna, urang tutup wae ku doa akhir majelis sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hartosna, maha suci ka Allah sareng muji ka Anjeun. Abdi nyakseni yen teu aya deui Gusti kajaba Anjeun. Amin amin ya robbal alamin. Sateu acan ku ibu ditutup, ibu bade iklan heula sakedak. Upami hideep gaduh rai atanapi tatanggi atanapi wargi usia TK, mangga tong isin-isin titipkeun wae ka RA Plus Algipari. Kumargi, ibu selain ngaulang bahasa Sunda di SD plus Algipari, oge ngaulang di TK plus Algipari. Diantos kasumpinganananya, hatur nuhun. Jazakallah khairan kasiron. Mudah-mudahan Allah ngabales kasayan urang sadayana kunu langkung sae sareng langkung berkah. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.